Bismillahirrahmanirrahim. Wama jeung ari naon adaro eta merenya ho ma ka anjeun. Ma eta naon sijinun ari sijin. Ma eta naon kitabus sijinin ari kitab sijin. Surat At-Tatfif atanapi surat Al-Mutaffifin ayat genep. Ayat genep. Ayat 8 gitu. Dina surat Al-Mutaffifin ayat 8 ayat 2 pertanyaan anu beda makna. Pertanyaan anu kahiji ma adaroka. Lamun lempeng nama naon nu mere nyaho ka anjeun. Ma adaroka naon anu mere nyaho ka anjeun. Eta pertanyaan. Nah ieu teh pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kahiji ieu bimakna inkar. Pertanyaan bimakna naon? Ingkar. Jadi kieu ma adrauka naon anu mere nyaho ka anjeun. Maksudna mah eueuh anu mere nyaho ka anjeun. Kecuali Allah. Maksudna mah anjeun teh teu nyaho. Kitu eta teh. Jadi pertanyaan teh aya anu bimakna inkar. Lamun contoh nu sejen mah kieu pajak teh can pernah ka Jepang. Torojol jelema anu pernah ka Jepang. Ngadengekeun pajak ngalalakonkeun Jepang. Cek pajak teh di Jepang mah kieu kitu. Kumaha cek orang eta anu pernah ka Jepang? Pajak apal naon anjeun tentang Jepang? Nanyakeun eta. Ngan bimakna inkar. Dina harti si anu nanyakeun kitu ka pajak teh, puguh teu apaleun pajak mah kalahkan rangkeun Jepang. Tah kitu maksudna mah. Nu kadua pertanyaan teh aya pertanyaan masijinun naon ari sijin. Naon ari kitab sijin. Pertanyaan ieu. Pertanyaan nu kadua. Ngeun pertanyaan anu kadua ieu mah sanes bimakna inkar. Tapi bimakna takdim, bimakna ngagungkeun. Dina harti kitab sijin teh adalah perkara anu gede lah. Perkara anu besar eta teh. Janten tina surat Al-Mutaffifin ayat 8 ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu uningaeun kana naon anu disebut kitab sijin kecuali eta Nabi Muhammad teh dipasihan terang ku Gusti Allah. Nu kadua bahwa kitab sijin teh adalah perkara anu gede weh. Nyaeta kanggo nyatetkeun amal-amal makhluk-makhluk Allah anu kafir. Dari mulai setan, iblis, jin anu kafir, manusia anu kafir, amal-amalna teh dicatatkeun dina sijin.